Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'abihi wa bi ulumihi wa bi ta'lifatihi wa bi karomatihi wa bi maunatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watu alaikum dulu asyhadu wa antumun nar wa anna al-ma'utikum bi qudratillah wallahu al-ghalibu ala nafsi wa lakin aksaru nasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu lana biha babaridhu wa taysiri wa tabliqu biha anna babasara wa taysiri wa takunu lana waliya wa nasirun ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir wa atib qulubal alamina asrijim alaina wa albisna qabulan bisal mahad. Ya Allah ya latifu ya muyassir quli asirin yasir lana ya naqul asir yasir alaina wa salahan wa surullah wa tarjukuna rizqan wasi'an midrun wa subhanahu amma ba'd. Ayo hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa sadayana dina raraga malam Jumat sabada tabligh akbar dai maratinan nu kamariman nu kadimah tabligh akbarnya radu besar bukituna urang sadayana kepada urang sadayana puji sareng syukur disangakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah dalem urang sadayana disehatkeun kawula jasmani sarta kawula disehatkeun rohani bari dina memperjuangkeun agama Allah urang sadayana aya rada tuluh meusan wajar. Alhamdulillah muga-muga urang sadayana sakitu di masa bukituna anu pokok pertama sim kuring alhamdulillah aya maksudna di tempat bangunan sedekah jariah teh anu manfaat turta di halaman termasuk di halaman teh kieu urang teh dari yang terkeureuh wah boro-boro kita bulukan urang tadi masa bukituna mugi-mugi urang sadayana termasuk ahli pemilik kadang wargi sangat baraya urang muga-muga sing kabulateran ku barokahna dina kasayanana. Amin ya Allah. Muga-muga we urang sadayana atuh di dieu urang rotinan meureunnan bari saintana salah kadarna urang bahasa kolot manaon disebut teh fardu kasamut sunat kalampah. Bari atuh fardu kasamut sunat ieu mah geus jadi kaparduan urang rotinan kitu mah satahun sakali muludan disebutna gitu mah tabligh akbar. Ima tabligh matu sedengkeun anu subutul karomah jeung mudawamah anu biasa nu sakaya anu berat jeung kamuliaan mah anu langgeng anu dawam. Muga-muga aya urang geus jadi kamatihan, geus jadi kamatuhan bakal jadi kamatihan teu kuasa kolotna. Mata lamun matu mah di mungkin insyaallah bakal aya mati. Jadi subutul karomah jeung mudawamah urang bisa tetep aya anu berat kamuliaan teh ku sabab dawam. Gitu urang dawang dina rotinan oge atuh diuwuh ilmu anu di luar bahasana urang teh maha akur teu katerangan teh begitu katerangan anu usina tinu jauh jeung tina duket ila bulan Rajab jeung bulan Maulud teh jeung anu dina rotinan mingguan begitu ngan beureunan jawabanana ai katerangan mah maliwati kitu lamun amar ma'ruf beureun marentah kana kasayangannya ajengan bahasa simkuring malam kerja ketek ajengan senior rek junior rek ajengan lokal rek ajengan interlokal rek ajengan kota rek ajengan desa da eusi dan nama namun amar ma'ruf mah kabeh ge mun marentah kana jalan kasayan lamun teu ngabahas manehna meureunnan nahaya anil munkar nya meureunnan jebrih jeung teteh nyerang tonyok oke anu nu sepakat jentuman mah nahya anil munkar nyarek nyaga dina jalan pamungkaran ajengan senior itu ajengan junior itu ajengan meureunnan interlokal gitu ajengan disebutkan interlokal teh urang kota anu
anu geus pamer boga pamor. Ari urang-urang biasa kieu mah ajengan lokal gitu. Batur mah urang kota, urang mah urang desa. Padahal geusina mah mun nahyi anil munkar teh nyaret nyegah dina jalan pamungkaran sarua we. Ngan aya kacek reneh beda rehem bahasana. Mana al-jadid kal hadid. Al-jadid kal hadid. Gitu. Walau kan hadid, ladid mun kali teh lah teman. Jadi aya nu anyar mah anu sok aya sekeut sok sanajan bari teungkeur teas ge karasana teh geunah mah aya kitu. We dituna hayang nyaho bahasana teh. We dieuna kumaha ngadina dibeureun urang oge hayang anu acan nu padahal nu geus nu acan teh eusina nahi anil munkar mah moal liwati kitu nyarek nyegah dina jalan pamungkaran. Dina rajaban jeung muludan biasana nyarek nyegah pamungkaran kitu. Dina rutina mingguan ajengan anu matu tiluan opatan sabulan sakali dina ngabahas bab nahi anil munkar mah moal liwati kitu eta babudu. Anger we teu namahankeun urangan ku ajengan lokal jeung lokal ge kitu we ngan kacek reneh beda nehem teh sakitu kuno anyar mah beda sok aya sono sanajan bari ceuk bahasana sanajan tarik sanajan teueur ge geunah wae sabab urang kakarak nyaho artina can kabuka rahasia. Tah di antarana anu pas di dicana dina kitab urang sebagian nerangkeun anu ayat 5 na Bismillahirrahmanirrahim wa ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umsatu laisa salatul mar'ati sajidatu ala jawdiha wal abdul abikum min sayyidihi hatta yarina itu tadi jadi nanti ini malah ngabahas dina riwayatna sahabat Anas bin Malik muga-muga mikarido Allah Subhanahu wa taala ka sahabat Anas bin Malik tampi ya keterangan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul ngandikakeun qala ada rasul qomsatu laisahum la salatun. Jadi aya 5 perkara anu eta salat teh anu teu ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana aya 5 perkara manu teh salatul mar'ati saitatu ala jaudiha eta salatna awewe anu meunang pangiji dan pangewan meunang bebentuk tinu janten caro dekna di mana-mana eta awewe salat ka Allah Subhanahu wa taala dina eta salat teh keur kaayaan dipikahijin dipingalewak kuno janten caro dekna mangka salatna eta sawewe teh wayahna beunang wayah memang sholat lah, mun pemajikan ulang tas jas justis tas itu mah pas ya kudu sinamentari doheula sholat. Sebab sholat manehna belum tentu dijamin ku Allah ditampi diterima. Lan poin kaduana termasuk abid bin sayyidihi hatta yarji'a termasuk deui abid anu mabur tinu janten dununganana panan eta teh panan ari ngaran mun bahasa urang mun bae dieu mah da mangapaleun bahasa abid teh di Saudi Arabia katun bikayeuna ge aya wae disebutna dengan itu mah panan bahasa urang mah pembantu pagawe gitu. Jadi boga dunungan eta pembantu ku pagawe teh kabur ti dununganna teh kitu salat. Mangkana sholat nasi pembantu teh saengga keun teu meunang ridho tinu jangan dulunganna mah wayahna gitu. Eta oge nu kaituna termasuk deui eta teh berarti saengga keun nepi ka balikna nepi ka meunang pangampura tinu janten dunungan. Terus deui kaituna satuluina anu katiluna wa musaharimu allati la yukallimu akhahu fawqa salah satu ayamin. Termasuk anu kaopatna nu katiluna nyaeta jalma anu teu daek nyarita nepi ka hinggakeun jeung dulur muslimna jeung tetanggana bari tadi geus kabahas asal teh aya jadi nu ka tetangga mah kitu tetangga dulur nya tah ieu mah jeung dulur teh imah dulur durian wa imah dulur saagama komo nepi ka hinggakeun leuwih ti 3 poe
yang termasuk pauku salah satu ayamin berarti pauku teh saluran leuwih ti 3 poe nepi ka pabadut-badut pamanyun-manyun dulur jeung dulur tetangga jeung tetangga para jeung baraya boro-boro saduluya hinggakeun saagama leuwih ti 3 poe sok salat bener teu kaya dina salat anu ti 3 poe baeudna Allahu alam ditanya cohakeun mah urang teh beunang lah tong pabaeud-baeud da buktina namanya pabaeud-baeud pagi dan pangewaan teh anu nganyahokeun ti mulai geuring nepi ka maotna dulu boga dulur nu jauh di kota atawa di kidul nu pangheulana nganyahokeun tetangga nu jauh nu deukeut dulur urang nu jauh nu deukeut tetangga jauh tangga deukeut ngan anu paguluhan pakeumuhan teh urang pakeut kesepuluh jauh jeung nu deukeut nya jeung nu deukeut berarti meureun teh cohakeun malah sing hade we jeung dulur jeung tetangga jeung baraya nu deukeut teh ulah sampe ka dina aya amakna oge ulah sampe ka mulan malen komo nepi ka tahunan ieu mah ti lebaran Idul Fitri nepi ka lebaran Idul Adha ngan baeud aya nepi ka sasalaman teh kagok teh salat sunat teh leungeun mah asup ka itu beungeut mah jadi aya sasalaman naon disebutna teh aya sesalaman kago katerangan sesalaman kago cara jawab salam kago jadi eta teh ayeuna kitu beungeun badana sereungeun mah nongkrong sesalaman bari tiba kurna teh asup kabeh itu beungeut ka kaler eta teh disebut nanti munafik kitu teh eta bahasa lampungna mah sesalaman kago lamun teu kaya urang dina kagoreng nepi ka leuwih ti 3 poe pabaeud-baeud pagidan pangewaan imah dulur saduria wa imah dulur saagama mangka dina kaayaan salatna eta wallahu alam terima Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min hagna masing bageur meureun. Kaituna wa mudaminul khamri termasuk ieu teh jalma anu weureuh teu kana nginum arak nya. Tah kitu beh dieu na jalma anu nginum arak beh dituna jelema dagang arak beh dituna meureun ke dina kaayaan weureuhna terus manehna teu kuweur Arab langsung ngalaksanakeun salat saya gacan bersih mah tadina beuteungna Arab malah diterima ku Allah malah kaituna aya dengan ngaranamahan dengan saja manut dina eta mah dina kitab kifayah kifayatul ahyar saja mah anu ngadatangna dukunnya bari percaya tur kana benerkeun eta sabaraha poe teh diterima salatna teh 40 nya 40 poe tah urang datang dengan kana menyentama ka dukun terus ngabenerkeun ka eta dukun teh percaya da teh aya tapakna padahal eta teh ilmu teh ilmu peleduk kudu dipake kumaha teh yakin jeung percaya urang mangga kapercayaan jeung keyakinan urang ka eta dukun beda seukeut cek perasaan urang mangga ijabah padahal ijabahna ge teh Allah mun cek anu kitu mah bahasa teh mah istighfarnya tah mangga urang teh salat we sebab ngabenerkeun ngayakinkeun teh 40 poe kalau mah yang salat urang poe diterima. Alhamdulillah min kantong berprotein ada pun. Nu kalimana wa imamu qami yusul bihim wa hum lahu karimuna. Ieu mah imam berarti mun tah imam itu nya. Tah imam anu di makmumat ku berjamaah kana eta kaum teh dina kaayaan salat teh wa hum lahu karimuna sarabaleun. Jadi lagi si makmumna teh izin ka imam aing mah ngata bangetna izinna aya lain dongeng kitu meureun ari dongeng manuk kitu pas bisa robik firli wa idil maghdubi alaihim waladdallin biasa berjamaah kan amin ieu mah ngimaman wal maca Fatihah qul mutbain waladdallin robik firli teh nu ngane malahan robik bil amin teh sa urang-urang acan nah ieu naon cenah kadewekan cek imam bukan itu gitu. Padahal tenan saurang anu boga sangkut pautna cuman eta boga hutang gula cenah geus 3 bulan can bayar wae. Adina gara-gara hutang mah jadi kitu teh kebual kana salat. Pas pisan kitu rugilan eueuh nu lain malang bageun da imam teh nuluykeun eta ulah jadi imam mah wayah naik kudu nu kitu nu bodong nu itu ulah konten anu model nu pengkon nu picek nu bongo ceuk kolot mah ieu mah da anak aing. Karena jadi pemimpin, imam pemimpin sholat itu teh imam teh pemimpin, imam rumah tangga. Lain imam ngan satu diri imam pemimpin ke pemerintah unggul, orang kita termasuk dina sholat itu pemimpin batur teh. Terus nilai itu mun nabi bilang itu nu ngajawab. Ya
dendam merenya jelema tapi jangan kelimangsa salatnya dina salatnya keur maghrib malam pas gue maghrib pas dina itu kalau gue nabi pilamin oh malah terus ruku pas dina ruku dibalas kita kuain pas dina ruku teh ruku kitu keur maca tasbih beunang karawas eta si imam teh kana lawang ulah kira kira-kira masih bahala masih kita bahala kira-kira kieu mah lain kuring mah can pernah nonton dari birak deui pas dina ruku teh ngaruas ka si imam nana teh pas dekat ka mana imam eueuh di mana-mana eta si makmumna izin kalau jadi imam maka eta makmum dina kayaan salatna dina salatna teh wal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala maka dina salatna sanajan di luar atuh di luar urang aya izin jeung ngewa ka imam ngarang-ngarek berjamaah kira-kira kitu mah rek mun pari deui kita pada makmum berjamaah ka imam na izin jeung ngewa jadi makmumna mangkat ke imamna teu sah salatna belum tentu diterima ku Allah Subhanahu wa taala nya kumaha teh ieu Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala kantor kaum ala wajhaini aya dua rupa cenah sakitu karena izin deui wanata kaum ilman lobate keur ka imam teh gara-gara naon ieu teh maka nakal tahun ni pasalihi aw kana fotoya bil kiwati wa hum yajiduna bairi ternyata itu mun pika izin pika kewage bacaan al-Fatihah apa soal rahmah buku deui kunaon eta teh ku imam oge maca Fatihah ulang kitu keur makmum anu jeuling mah butuh oh kitu geuning maca Fatihah teh setiap waktu dina ibadah salat teh kadang-kadang salat nu bacaan dahar mah atuh salat jeung ta'lim atuh ulang teh maka lamun aya bacaanna aya dina samping atuh nadanya dengan layasihu salatul umyinnya layasihu salatul makmumin ila umyin jadi tesah salat nama makmum ka imam anu imamna umyin teh termasuk jamaah anu bodoh teu maca Fatihah pasolan pra cai teu nyaho di suci jeung nyucikeunana jampe wudu teu pati beres tah eta teh makmum ngamakmum berarti meunang imamna nya bener Fatihahna makmumna bener Fatihahna ari imamna Fatihahna teh pasuk langkrah mangka teu sah kana nya teu sah eta makmum ngaberjamaah ka imam anu umyin hartina anu bodoh na dieu teh bodoh dina ilmu ngalaksanakeun salat imam kagok salat kagok terus segala kira-kira anu geus kabaca kitu mah mun pari entong ya sebenarnya tah mun kitu mah eta mah puguh ieu mah lain wa in kana qalbuhum li anahu ya'muru bil ma'ruf karena ieu mah lain kabuktosan izin jeung ewana jamaah kaum loba teh li anahu elatna ya'muru bil ma'ruf wa yaquduna jadi karena marentahkeun kana jalan kahadian teh ya curcir-curug ari manehna jadi amar ma'ruf karena izin jeung ewana teh yaquduna izin jeung ewana ka eta imam anu ngimaman dina salatna teh ieu mah kena amar ma'ruf nya timu atawa kana hasud berjamaah kumaha kitu eta mah batilakeun batal cenah lain deui eta mah jadi lamun izin jeung ewana karena ayeuna imamna teh meureunna lah mun cara eta mah ngacebrak we eta mau mingguan berang awewe kitu lalaki kitu dan pada ademan bakatna kitu pagaweanana kitu tak kurang itu teh izin jeung ewa padahal anu dicaritakeun ku ajengan teh eusina amar ma'ruf marentah kana kasayan kaituna nahya anil munkar nyari kana pamunkaran maksud jeung tujuanna marentah kana kasayan nyari kana pamunkaran teh wa musyari ambil khairati supaya jelema teh paburu-buru pagancang-gancang menggawe dina jalan ka wa menjabatan bil ibadati supaya tetep lengeunat dina ngalaksanakeun ibadah gitu. Dalam geus harina mah ibadahna rek naon cara yang otomatis mah kudu diputer sagala ieu mah diputer we karek maju teu diputer mah teu maju diputer cacak diputer oge kurang abut teh mah manehna dikit diputer teknologina butut mesinna malam Jumaah diputer malam Rebo diputer malam Minggu masih anger sunat teh kitu eta mah bobrok beneran nah bobrok kalau dina bobrok mesinna cacak yang diputer alusna pisan mah
kudu nanti geus otomatis marentah teu kudu marentah kana kehadiran teu kudu diparentah. Karena pemungkaran teu kudu dicegah ku batur. Sabab naon boga ilmu sorangan teu diamalkeun ku dirina sorangan. Oh ieu teh mah perintah Allah, perintah Rasul. Begitu diperintahkan Allah dan Rasulna. Ieu mah panarek Allah, panarek Rasul, kian ala kadar. Tak kitu. Bahasana teh bibir samung lemek, leungeun samung lengkah, anu sampean samung lengkah, mun kadar kitu. Tah ieu mah hakikatna ti Allah. Tah, salat kewajiban mata teh nahyan anil munkar ieu diharamkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Malah dina Quran geus dieu tidak dikoti dipasti. Malah dikiatan ku hadis Rasul. Tah, geus bisa ngalaksanakeun perintah Allah jeung Rasulna, bisa nyarek tindakan kemunkaran teu kudu dicarek ku batur, eta geus otomatis. Ari otomatis sok capek sok kana kudu muter tah. Asal dipake maju langsung, teu dipake ge digudeg-gedeg heula 2P2 peuting otomatis ade mah. Pahir masih kena hirup kan 2P2 peuting mah, aya otomatis butut pun baru 2P2 peuting. Ari tadi dipake ge cakeun langsung paheot. Tah, jadi beda lamun ayeuna anu umumna hiji jeung ewana karena amar ma'ruf nahi anil munkar faqardum batilatun mangka eta mah batal gitu nya. Jadi artina nama beda jeung izin jeung ewa kana kabodohan babacaan umieun asupna jeung karena izin ka imam teh karena eta mah naon izin jeung ewana pada imamna amar ma'ruf nahi anil munkar bewel-wawel kitu lah. Jadi moga-moga baik keur urang anu kira-kira dihindari pieunana jadi awewe anu dipilih menampilkan izin pieun di benduan kemudian karawena ngalaksanakeun salat maka salatna ku Allah Subhanahu wa taala teu diterima. Kadua abid mabur tinu janten dunungan nana sahingakeun can balik mah can dihampura ulu janten dununganna oge deui nu kaituna teh walhasil meunang jalma anu ngareheng tadekeun ngawangpung jeung dulurna imah dulur saduria saturunan wa imah dulur saagama di mana langkung pauko salah satu ayamin langkung ngatilu-tilu dinten mangka ku Allah salatna teu diterima. Berarti mun dina kaayaan sapoe dua poe mah wajar, malah jeung sapi jeung pamajikan teh mah begitu aya anyar panganten pada kadua cenah tas patea katilu tas nyawa ari paseana leuwih ti 3 poe 3 poting mah eta mah pecah belah kayak gitu mah. Tah nu kaituna termasuk dama anu kudu dina kaayaan minum arak oge termasuk imam kaumna anu mika izin mika ngewa kanu janten imam eta mangka salatna eta si makmum teh manu Allah Subhanahu wa taala diterima. Ngan imam wa imam dua wajah aya izin ngewana karena bodoh dina babacaan aya izin ngewana karena eta imam teh amar ma'ruf nahi anil munkar sakitu kata bahasa panentara sapatan mungkin harus naik topik dari Allah Subhanahu wa taala tepat cukup bersimpuring tidak sakitu bae ieu mah alhamdulillah kurang talaksana dan moga-moga niatan urang niat musaib di badana di mana anu ikhlas supados urang sadayana hadir ka tempat di awal akhir teh aya dina marqatillah ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus